Ida jitama al halal wal haram golabal halal. Bujang-bujang 100.000, 100 perak jadi kotor 50.000. Oh, di 100.000. Ida jitamal halal wal haram golabal halal. Di mana campur nu halal jeung nu haram, kalindih nu halal. Tiga urang tuang, abis sering nyontokeun tuang. Anu hajatan. Eueuh pan tadi nu hajatan mah daya sambal. Daya langki. Da ibu teh biasa kana sambal tiap dahar teh tuang teh. Di nu hajatan tuang. Eueuh sambal. Ieu gireun anu hideung-hideung. Wah, ieu sambal. Pas ditinggali cabak. Nah, ieu mah dihijikeun geus dihijikeun. Lain sambal ieu mah dikotok. Bari tuang mah. Moal dasakan di angker moal dituang sabab campur nu halal jeung nu haram kalindi nu halal. Komode nu haram mah seueur. Urang teh tadi teh tos barang ngaramet. Di tos biasa salat tahajud, maca Quran beres. Pas dipacen atos 100.000. Nah, jadi hoream keleket salat. Mulai hoream maca Quran, bujeng-bujeng tahajud, salat subuh ge kaberangan. Neme dirinya emut. Tadi naon nu dituang ku dirinya. Mantap. Jangan berkah mah kitu, Bu. Kaberkahan mah dina